kata semangat nanau. Modal-modal hoream, dahar hoream. Gawe aing sepupuh tangis hoream di dagang ogean. Sarsi ka aing teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aing lelep ki mikiran si Sarsi nepi ka kieu. Ampun, si Sarsi ka aing nyiksa kieu. Astagfirullahaladzim. Kumaha aing sarana ngalieu teh eta beungeut si Sarsi. Aduh, Gusti. Apes teh. Goblok kabogo aing. Gubuk si Wawan nih, aduh, aing nyeri hati, bener nyeri hati. Aing kumaha aing carana kieu. Nyeri hati deh ini. Aing. Kumaha carana malaskan nyeri ka si Wawan nih aing teh tarima. Aing mah teu kabogo aing digubuk si Wawan. Lileukeun ku aing. Kudu malas dendam aing ka si Wawan. Bisa aing menang keleuwih teh kitu. Komo teu aweun atuh kurang ajar bener tah. Eta si Sarsi ditinggalkeun can lila aing karek leumpang teu imah saleh geus rubah hatena pinah ka si Wawan. Oh no. Aing tukang kupat geus teu wau ka aing. Aing bakal kayang ke ogen. Karek kabeli calana si Wawan pinah ka si Wawan ka si Wawan. Aduh. Aing teu bener-bener teu tarima. Keun antep. Aing tukang kupat ilah-ilah jadi bos kupat. Hayang nyahoun bermanehna aing saha meureun. Aduh. Nyeri. Nyeri, meni doang ki, enggak tempok mah. Ngabokong aing di tukang tingalikeun hawan aing nyeri. Hate, ieu mah yeuh. Pas ku aing si Wawan. Aing si Wawan eulah aing mah. Aing teh cari mak kieu ka boga aing lembut batur. Ieu, aing ya di mana mana kukuruh kupan tidinya. Oh puguce, abi tetap diri tuti masih Sarsi. Neang gitu, kabogoh. Kalau geus pinahkeun hate batur. Nya iraha dipinahkeun na eta hate si Sarsi. Perasaan aja perasaan. Lain hate na si Sarsi. Ucu masuk kalang ngarti perkara resal kieu teh. Ya bisa maneh teh perasaan dipinahkeun. Rasa cinta ce, rasa cinta si Sarsi ka abi ce. Di mana maneh panggih? Di taman tuh eta jeung si Wawan keur Indiaan, pacek-ceker leungeun, pajoget-joget eta ku ditiung make gedang geuning. Aduh, hate teh eurih, anggeus teu tarima. Tarima. Aduh, lain teu tarima kudu ngarumasakeun maneh. Sia teh Yadi. Aya nama urang ngobrolna di imah lah tah bari bawa suluh maneh teh pangawakeun ka ditu. Wah, cuma keur nyeri hate ditamakeun suluh deui lalieur Bawa, pisan. bawa. Aing mah. Capek. Astagfirullahaladzim, Yadi ari si lain. Kunaon teh goblok mah eta? Bawa gara-gara Astagfirullahaladzim. Tempo eta teh. Dasar eling, sia teh eling. Bener-bener si Sarsi ngarusak segala. Cau buruk eta teh tempel naon dibawa gara-gara si Sarsi boas. Ari si Yadi. Ana pikiran geus balong. Pican tuh nanti kejadian mani dibawa. Pican kejadian gating di bawah. Astagfirullah. Pikiran anjing kamana kamu Si Yadi. Ya modal di mananya tuh itu kuat. Hari modal kita bingung nggak modal. Video modal.
panas. Pikiran aing jadi kemana-mana nih. Ya tahu buruk bisa dibuka-bukain mah ku aing. Sarsi. Aduh, bener banget mana Sarsi. Kumalayang wa idin. Oh, Sarsi. Kunaon mana teh Sarsi? Ka aing tega-tega teh. Sarsi. Ya aing tapi ka mau cau buruk Sarsi. Nanti aing kita masuk. Cau buruk ku aing dibuka-bukain mah. Aduh. Sarsi. Oh, Sarsi. Goblok saha anu bican cau teh? Cik jadi sing bener lakonkeun ka ece. Kumaha atuh si Sarsi teh? Cek si Sarsi teh. Lima hari cinta mah geus sapenuhna cek abi teh ka manehna teh cek. Terus janji abi teh ka manehna teh. Tungguan cek teh. Urang erek usaha heula. Balik usaha teh cek erek dikawin. Atuh dengekeun cek ayo cung usak-usak parewae cek mah. Ai maneh. Amek urang teh. Teh. Mumpung panas, urang teh bari ngoreh-ngoreh pare, sok da didengekeun. Regepkeun ku teh boga adi nya nyeureut. Arek maya sabaraha urang kudu ngaregepkeun maneh. Kasade teh curhat teh banyak kana tangkal curhat kieu. Moal bisa kieu dukun ka jelema deui curhat teh. Nya sok ayeuna diregepkeun. Kumaha sabenerna teh atuh si Sarsi teh? Sok. Kieu ceuk teh si Sarsi teh, abi teh geus kieu teh teh. Alapu ceuk jeung si Sarsi teh tah. Oh no. Janji Abi teh usaha heula moal lila lah cinta yang dikawin ulah ka batur. Abi teh kitu. Nah kamari ceuk balik di teh. Keur Indian jeung si Wawan si Jangkar teh si Wawan ampun ceuk aduh eta hati teh jadi ngeureuk cacik teh lamun katembok getih teh ngucur ieu getih ceuk doang aduh ampun ceuk ampun. Meujeuh atuh maneh eleh ku si Wawan jadi banget jika gitu siapa aja si Wawan kasakana si Wawan ganti dua isu bangetnya hayang menang si Sarsi eta mah san sabaraha ceuk tah kieu ceuk carita nu sabenerna mah. pantas atuh si Wawan mah kasep ece ge bogoh.
Menikat nyebut goreng-goreng gitu cek. Ka adi teh menikat mepejet pisan lain mangupahan cek. Da eta mah bukti kenyataan Yadi. Maneh teh kudu inget kana fakta. Cik atuh Yadi, sia teh meneh harga diripna pisan. Gogoleran dina runtah sagala. Maneh teh kudu eling, kudu mikir. Tinggal digawe maneh teh ayeuna. Omean tak beungeut. Si pesak sing bener, omean. Cik geura gawe ayeuna mah. Menang lah nu leuwih-leuwih ti si Sarsih 7 menang maneh alus kitu mah. 7 bae 7. Bae lah cuma cenah geuningan. Ayo aslinya nya Ayo ari beungeutna bener mah alus dipermak heula sia teh. Mak geus eueuh, bapak geus eueuh cek ece 7. Kali nya 7 sadiakeun ku coba bawaan cenah 7. Jika itu bawa anak pesakna heula eusian anu jeung si Wawan ayu ka wewe. Mun 7, 7. Lieur aing. Arek dengan 7. Arek kang pamang